Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Scene 1, action. Ini kopi yang udah mas tempat. Udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya dulur abah di mana wae ayana nu jauh di Pelumuran nu anggang di padesaan nu tetep renggenak di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Mojang jajaka anu garandang akang teteh anu saroleh ma bapak anu waluya nini aki anu jelembar rezeki. Pemawala hilap masih ngawaos. Ngawaos, mohon ngawangkong ngabah swartos nu atos-atos. Cobi tebak ku kanca mitra sadaya nuju aya di mana? Iya, edisi istimewa. Kumargi aya dua generasi anu benten, nu hiji sahandapeun, nu hiji saluhureun. Ante ujug-ujug ka mananya nyariosna. Iya aya di rohangan salah sawios musisi. Musisi teh tukang ngadamel musik. Sampurasun, Kang Iman, assalamualaikum. Sehat kalah. Kela, ari ka anak na geus ka bapak nancan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kanca mitra sadaya ieu pernah ditepangkeun pangpayun kunaon margi mantenna salah sawios guru pisan dina bag-bagan tutulisan. Loba coret-coret. Baloba curat-coret. Kang Iip Merdeka Priyatna, make merdeka baheula mah karena salah sawios legend atau napi jurnalis anu sering ngisi konten atau napi tulisan di Suara Merdekanya Insya Allah harus pisan. Ayeuna memang Yuswana tos teras nambihan tapi masih segar alhamdulillah. Parantos yang cerang padu. Serang padu teh naon tah serang padu. Sampai harus kasih cerang padu teh terus dikitkeun api bangotin. Mudah-mudahan masih dipasihan kena Yuswa kan mitra sadaya bagja kacida cek paripaos asa anu kagunturan madu kaurugan menyan putih sajujurna margi tos lami pisan tos rada heubeut sareng pangarsa Kang Iip Merdeka Priyatna nembe tepang deui ayeuna urang ngorek naon rupi anu janten pangalaman dina kahirupanna utamina dina bag-bagan curat-coret tulisan margi sabaraha puluh taun ngajamanan janten wartawan 30 tahunan. luar biasa Kang. Abi ayeuna teh meureun generasi akang katilu Kang. Aya babasan sepuh kapukur, legok kapak genteng kade Kang. Hartos teh hiji jalmi leubet ku pengalaman. Leubet ku pengalaman jadi mun abi nyangem kieu misalnya. Kang Iip mah pantes da geus legok tampak genteng kade ka urusan nulis. Cocok ya? Biasa. Tepat. Kang naha ari akang mah nulis, nah abad turunkeun ka dieu mah kana musik. Nah dieu teh urang karita teh. Ieu teh pun anak Anu tilu. Anu katilu kanca mitra sadaya ieu jenenganna Iman Padilah Hakim. Kunaon jenengan Iman Padilah Hakim lain Iman Padilah musik. Panjang teuing. Da biasana ge meureun ai uyah mah tara TS ka luhur. Tapi abdi sauninga ieu urang kali mah da asa nulis mah asa blank. Tapi lamun musik mah abdi tiasa nyanggap ngajamin ieu ge rada gok tapat teh gade. Najan Yuswana masih anom tapi urusan musik mah ya terjukan. Naon eta diturunkeun aya mah Tadi teh sok Abah Janur buah mata raraga jauh tina tangkalna. Uyah mah tara Kikil ge ruruntuk pagawe be. Wah, baik. Jadi kan sebutan tukang band. Alim sebut pemain band mah. Dina zamanna nya. Dina zaman. Kan tahun sabaraha eta Kang baheula main band? 80-an lah. Tahun 80 berarti Abi lahir berarti bah eta teh. Can lahir. Pernah di Pemda Garut di Pendopo Anita teh kungsi PWI band Garut. baheula Pemain teh. keyboardna alit keneh Pak. Ieu teh. Calit cek kieu terus itu dina musik. Kang Upeng Molodi. Molodi. luar biasa. Kanca mitra sadaya pantes lamun Kang Iip mah legok tapak genteng kadek. Erekna urusan musik da ruruntuk band. Ternyata dina nulis da memang 36 tahun expert di bidang nulis. Kang Iman, Siap. panginkeun lagu ngawaos. Teu hayang nyaho kudu anggeus buru-buru. Kira-kira kumaha Kang? Sanggup teu?
Tah di dia bingungna lamun jeung abah Janur teh. Katelahna abah ngawaos teh nya gitu. Tah pabadi jadi sarupane lamun abah geus parita hese ditolak. Ya. Nah, iya nu jadi susah na papange jeung Mbah Janur teh. Di mana kali saya parita teu bisa ditolak. Jawabannya gratisan ya. Lu paling bingung gratisan. Baik lumayan naon saha we. Iya mah urang ieu balah. Urang. Ci kumaha ieu kira-kira keur channel ngawaos kan Samitra sedek lagu ninga. Boleh tampilan ieu konten insyaallah bumperna geus gentos nganggo musik kenging Kang Iman. Kan Samitra sadaya urang tinggal kaparigelan Kang Iman dina ngokolakeun alat musik jeung perangkat nu lainna ngarekam lah istilahna teh nya. Sip. Jadi konten abah teh lucu bah, lucu unik. Oke, hesena emang Lucu dadak. unik hese dari dadak. Karena ari budaya Sunda mah identik jeung ke hal-hal bersifatna orang teh gembira. Karena konten abah selalu menceritakan tentang hal-hal nu sifatnya Positif, inspiratif, dan nu paling ini bahasa Sunda abah mah geus diminati ku ABG. Artinya berarti harus lebih kreatif. Betul. Positif. Dan pokok kita jangan sesuai, jangan era eru lalankeun awas ya tolong. Nu kabayang goblis sementara konsepnya harus lebih ceria, ngebeat tapi tanpa menghilangkan unsur etnik. Lupa. Yo. Baru drum apa? Ya, drum apa? Dia kan alat drum. Encan make kendang, Ada. encan make suling, encan make bambu, encan make sendok jeung garpu, encan make piring. Ayo deh, kaca nying sengaja jepit. Maksudna jepit. Aya ide nu leuwih paten can make lada. Can make lada, make karet dua di cirian. Kang Iman, Yuk. eta karang dua, gitar jeung drum. Dua pemain ya. Bisa teh make hiji deui naon kitu atuh? Urang ulam deui pemainnya. Ulang deui pemainna hayang apa? Ya. Urang ulamnya pemain ieu teh mun teh mah pemain gamelannya lah. Tah, gamelan bener. Make gamelan. Ngawaos, lain ngan saukur bandros. Ngawaos, ngawangkong nu atos-atos. Kela, urang ngalagu. Alah, aya gamelan ana euy. Aya Pak. Tah, geus make ieu bakal edan. Etiantoro Sok, bro. Edas. Antosan musikna di episode titik-titik. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos.